Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Syurutu ijazail hajar. Tanya bagian. Syurutu ijazail hajari ari pirang-pirang syarat susuci ku batu. Eta samaniatun aya 8. Eta samaniatun aya 8 ayamuna ayakuna kahiji yen kabuktian itu batu eta bisalah zati ahjarin utilu pirang-pirang batu. Wa ayyan kiyam wa ayyan kia jeung wa ayyan kia jeung kaduana yen bersih wa ayyan kia jeung kaduana yen bersih naon al mahalu tempatna wa alla yajipak jeung katiluna yen ulah kaburugan wa alla yajipak jeung yen katiluna ulah kaburugarin naon an najasu najisna walayan takila jeung kaopatna yen ulah pindah wa alayan takila jeung yen kaopatna ulah pundah pindah itu najis walaya qoroa jeung kalimahna yen ulah kakeunaan naon borku di luar wa alla yaqra'a jeung yen ulah kaburu datang alaihi kana itu najis naon akharun najis anu sejen wa la yaqra'a jeung yen ulah kaburu datang alaihi kana itu najis naon akharun najis sejen wala yujawiza jeung yen ulah ngaliwatan itu najis sobhatahu kana bobokongna jalma wala yujawija jeung kagenepna ulah ngaliwatan itu najis sobhatahu kana bobokongna jalma wa hasyafatahu jeung kana hasyafahna jalma wala yusibah jeung katujuna ulah kagunaan hukana itu najis naon maun cai
wa ayamuna jeung kasalapangan wa antakuna jeung kasalapana yen kabuktian naon al-ahjaru pirang-pirang batuna eta tohirotan anu suci. Dong baca Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hari eta hiji pasal ari pirang-pirang susuci ku batu eta samaniyatun ayat dalapan ayat guna kahiji yen kabuktian itu batu eta bisa rasa diajarin kutilu pirang-pirang batu wa ayat guna jeung kaduana wa ayat kia jeung kaduana naon alma wa ayat kia jeung yen kaduana kudu bersih naon alma alu tempatna wa alla yajiba jeung katiluna yen ulang kaburu gari naon anajsu najisna walayan jeung kaopatna yen ulah budak pindah itu najis walayat roha jeung kalimana ulah kaburu datang alaihi karena itu najis namun akharun najis segen wa ala yujawiza jeung kagenepna ulah ngaliwatan itu najis sobhatahu kana bobokona jalma wa hasyafatahu jeung kana hasyafana jalma wala yusibah jeung kadala katujuna ulah kakenaan bukana itu najis naon maun cair wa antakuna jeung kadalapana kudu kabuktian naon al-ahjaru pirang-pirang batuna eta tohirotan anu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun surutu ijza'il hajar. Pasal salajengna nyaeta ngajelaskeun kana masalah syarat susuci ku batu. Disebutna istinja teh meper, cek urang Sunda mah meper. Ye solusi atawa alternatif lamun urang kaampangan atawa BAB eueuh cai atawa sanajan aya cai meunang istinja make batu gitu. Di mereka ayaan darurat atawa kaayaan aya cai tapi hayang ngamalkeun ilmu teu naon. Make batu meper istinja make batu meunang ngan peda kudu cumpon syarat-syarat natah samaniyatun anu dalapan ieu nembe biasa kudu apa di syarat-syaratna anu dalapan ieu hiji syaratna urang lamun hayang susuci make batu istinja kitu meper lamun sanggeus kahampangan atawa sanggeusna BAB hayang make batu pek cumponan syaratna ieu ngan bebeujeuh nya bebeujeuh lamun urang kahampangan nya hiji ulah nangtung usahakeun lalaki khususnya ade biasakeun dina sadinten urang biasakeun lamun urang kahampangan itu usahakeun ulah bari nangtung awewe mah ngajamin kami bari cimonggo nangtung tuh lalaki ieu lobana sok aya kitu nya
di antarana anu kahampangan barenang usahakeun biasakeun di ayeuna urang mah cenah masih kecek dina teh urang mah masih keneh nanggung biasakeun mulai dari sekarang dan seterusnya biasakeun kahampangan urang bari Cimonggo pas ulah barenang tuh ngewa eta teh termasuk anu dosa gede anu teu karasa urang kahampangan urang kieu bari nangtung eta teh urang ngamayangkeun dosa gede kieu bari nangtung sakeun Cimonggo ya Cimonggo bukan luaran lamun urang kahampangan kade kahampanganana urang ulah dina tempat anu sok dipake ngiungan ku batur atawa rek miceun rek BAB ulah dina tempat anu sok dipake ngiungan batur di lapang bola misalnya aya tangkal kornis gede iuh di dinya nah biasana lamun budak istirahat main bola teh sok di dinya di tangkal eta hayo dikihan ku urang teu meunang ayo miceun di dinya atuh nu istirahat main bola teh kapoe bau naon cenah ieu bau kalengker nya mereka nya mau BAB kapoe nya garing nya mau lagi beda teh kucing lagi buat bau cenah ieu bau hasil hanya bau ada bau hasil da teu apal hasil jeung amisna teh kucing bau hasil nya putih kucing teh hasil hanya bau we urang nyebut hasil da teu apal kecuali lamun geus pernah ngasaan hasil ka karek bisa ngahukuman teh kucing hasil aya can ngasaan mah nya bau we urang nyebut putih bau hasil tuh di antawisna hiji nya ulah dina tempat anu sok dipake nyiuhan jami nu kaduana lamun urang rek kahampangan ulah dipiceun eta kahampangan kana tatangkalan anu sok jadi buahna kudu di dahar buahna urang tangkal cengek dikihan tangkal tomat dikihan tangkal leunca dikihan dikireun iman karena aya buahan cengek buahan sirungan ke buahan tomat kan itu sirungan ke buahan tuluy naon sagala-gala tatangkalan ulah nepikeun ka tangkal anu buahan dikihan atawa diisingan urang tuluy anu salajengna lamun urang kahampangan teu meunang diasupkeun kana liliangan sasatoan contoh dina di sawah gini sok aya liang eta nya liang ieu atawa digawe sok aya liliangan liang kadal eta teu kenging dikihan urang naon sababna sabab dina tempat liliangan eta teh wallahu luka tempat cicingna para jin takulah eta lamun urang keur di kebon atawa keur di sawah atawa keur di mana lamun urang kahampangan teangan tempat anu aman ulah cai kieuna ulah di kana lingliangan eta satopkeun ulah milarangan batur karunya ya bisi dina eta liang teh aya jin keur cicing atawa keur sare heuh we kakihan ku urang ngambek moal kira-kira urang keur sare dikihan ceulik urang ngambek moal ngambek atuh jin oge atuh da ngadat sarua kos urang beda gak dipukul sok aya bejarna budak leutik kieu sembarangan akhirna gede bobogaan baru eta teh cenah dicabak jin dan jorok akibat kieuna sembarangan ulah di mana bae tuluy nu salajengna lamun kieu kurang ulah madep ka kiblat dina tempat anu terbuka was nya dina tempat anu terbuka urang ulah kieu madep ka kiblat nah mode di lapang di alun-alun itu dan nonton konser gitu saking gede kuat hayang kieu di mana we ngacer madep ka kiblat eta haram diharamkeun ya kecuali kieu madep ka kiblatna dina tempat anu tertutup di jamban kamar mandi teu naon di kamar mandi mah sanajan urang madep ka kiblat itu bubuligir madep ka kiblat bari kahampangan bari miceun madep ka kiblat teu naon-naon lamun aya hahalan ieu mah dina tempat anu terbuka di lapang teh kenging nya haram tadi nambah susuci dinambah adab-adaban urang kahampangan atau BAB buang air besar tuh dulu anu salajengna lamun urang miceun atawa kahampangan
ulah dina cai anu nguyumeng. Apa cai nguyumeng? Cai cicing. Cai cicing. Ya ada pun iwate misalnya aya cilencang di Cihujan nguyumeng. Dikiihan di dinya nya heueuh. Keur mah caina henteu jalan nguyumeng di dinya ditambah dikiihan ulah nya heueuh we jabat tos kadahar jengkol kieunan teh. Anu seger kaangseuna teh ieu teh seunitna oreng teh cai kiih anu tos ngadahar jengkol dikiihkeun kana cai anu nguyumeng eta nya atuh seger. Coba ka angin-angin asup ka jauh imah atuh seger. Sedap. Antakuna ayakuna bisalasi ahjarin bisalasati ahjarin hiji syaratna kudu kutilu batu nya kutilu batu atawa batu hiji anu juruna tilu atawa leuwih. Nah model ieu itu berarti batu nya atawa tilu batu hiji dua tilu misalnya itu atawa batuna mah hiji atawa batuna mah hiji ngan peda ngabogaan tilu juru di dieu tah hiji di dieu hiji di dieu hiji juruna teh gitu meunang atawa ceuk sapalina para ulama mah lain sakukur make batu nya sakur-sakur kakasapan sakur-sakur anu kasap kan peda ulah dina anggota awak urang eta mah rek make daun meunang rek make tangkal kulit tatangkalan make roprak meunang rek make kenteng meunang gitu rek make kertas meunang asalkeun ulah make leungeun urang sanajan kasap leungeun urang pos batu misalnya teu kene misalnya katanya sanajan leungeun urang kasap pos batu tapi ieu panang urang teu bisa diaku istinja tuh tambaheun rek pake batu mangga rek pake kertas mangga pake tisu mangga eta tisu teh meunang ilham tinu ieu nurutan sampina sabenerna mah ngan pena ieu mah make batu ngan pena eta make tisu dikiaskeun kana batu naon da ceuk para ulama meunang lain saukur make batu wae make tisu meunang make tisu di Cina mah oge teh make tisu pada bari jeung mak diuk teh geuning klosetna teu bisa bijil si kuring mah eta make kloset diuk maklum orang kampung atunya biasana miceun teh di sisi walungan atau ngagoreng teh ka mana-mana kitu ieu dina kloset anu duduk da hese bijil rasa teh dilijipkeun gitu ieu teh bujur batur dia berarti dia diukan kurang rasa mending kene anu Cigogo si kuring mah daripada anu kitu pan di kota mah aya nya ieu mah anu duduk ieu mah anu Cigogo ya teu bisa teh anu duduk mah soalna naon geuleuh kaciring pisan ulut ieu teh malam aya urapan bujur batur teh gitu pan itu hese bijil Allahu Akbar eta belaan pindah eta keur ka ditu ka rawa bening inget eta kajatan negara itu agen stun ulin ka dinya teu kuat mobil teh di Medika yang bijil jeung teh ai pas ka jaman teh dina dulu kabeh ieu aja-aja teh dekeun bijil nanyakeun ka pajagana kan mereka langsung kampungnya kan nya Pak ai proses anu Cigogo di mana di ujung neangan dan teu bijil asa kumaha nya asa teu lepas gitu tah ngaheujeun asa teu nongkrong gitu tah asa teu etaeun ya biasa atuh keleutik manusia walungan di walungan di Cicadas dinya di sisi walungan teh pan aya aweuna jelepeng di kulimengan pake karung biasa dirinya selbeng mereka hadapan cebu pada cai kali-kali karena WC duduk nyawa atuh ngahulang coba anu teu bisa ngawulungkeun aku mah cai gimana gayung bingung dengan gayung gayung
kumaha dengan gayung depan pulang-pulang kumaha ya orang teh geuning pada di rumah motor teh setip teh oh iya orang kampung dibawa ke kota riweuh Allahu Akbar. Pan urang mah hese nya urang kampung kaita beunahnya rek make tisu urang cenah make tisu Pak pas miceun langsung make tisu tuh tukang disunat teh deui sok coba anu teu biasa teu make tisu nengan cai kumaha urang ombe eueuh cai orang teh make tisu tah lamun geus ngaji mah diamalkeun oh pake tisu pake cara naon ieu tuh da make batu ge sarua make batu ge make batu tilu atawa hiji batu anu juruna tilu sarua nya tadi teh ake syarat-syaratna dihandap hiji tah batungan kudu anu tilu atawa hiji batu anu juruna tilu wa ayyan kia al mahal taya anu kaduana syarat susuci ku batu teh kudu ngabersihkeun tempatna tina najis. Contoh lamun urang kahampangan otomatisnya dina liang cai kaki mah lalaki apa lawe mah lalaki we lalaki mah lamun tos kahampangan ieu dina liang cai kahampanganana dina mulutna kan aya liang dari hareup teh tah ieu liang teh kan lamun urang tos kahampangan lamun tos kaluar cai kipan aya nu baseuh leres teh baseuh tah ieu cai ki anu napel tina liang cai ki ieu samemeh dibersihan make batu atawa make sanes kantena piceun heula nu baseuhna make naon make batu sakali ngan kade carana ulah diulang air kitu tah puterkeun tah ieu batu ditukeun leuwih sakali lamun geus garing geus eueuh ieu najisna kakarek hitung 3 kali sakali 2 kali piceun 3 kali suci tah ieu tempat dengan syarat tadi teh bersihkeun heula sisa-sisa cai ki anu baseuhna lamun geus leungit najisna cai ki-na geus garing kakarek urang neangan batu 3 atawa hiji batu anu juruna tilu kakarek suci atawa urang miceun nya miceun dina liang dina kerot salawe tah ngabersihkeunana misalna eueuh batu da di kota mah aya nage tisu kitu ulah bingung sanajan istinja ngabersihkeun eta kotoran anu dina liang pengker make tisu kumaha meunang carana tadi teh lamun tos ban otomatis aya cecepet di dieu teh ya lupa cecepet sisa-sisa kotoran BAB anu nampel dina ieu ya dina lumpur piceun heula bersihkeun heula ye sisa-sisa cai sisa-sisa urang dina liang ieu teh kumaha make tisu tek puterkeun teu kudu ditinggali ya enggak esek nyalina perkiraan lah sakali asalkan bersih yo pasti aya keneh gana mah yo neangan deui naon neangan deui tisu na nu kadua tisu anu kadua asup puterkeun ka dieu ditukeun puterkeun deui tek ceun anu kadua ya nu katiluna masih keneh aya ya rasaan mah aya keneh ya nyesa nu katiluna bersihkeun deui ka dieu tek puterkeun deui bersih ayeuna mata lamun geus eueuh najis anu ieu kakarek hitung hiji nepi ka 3 geus bersih ya najisna kakarek hitung sakali jangan ditisuk cabut deui 2 kali ka 3 kali na 3 kali lamun masih keneh ragu tambahan 2 jadi 5 4 kali 5 kali ganjil usahana nya dina masalah bab susuci eta bisi itu ulang neangan cai kemana gayung ya mereka yang pakai tisu we pakai tahu ayam kial mahal
Dia kudu ngabersihkeun heula tempat najisna heula ku leungit jentungna najis teh. Wa alla yajiba an najisu. Nu katiluna sareng susuci ku batu teh najisna ulah kabulu garing kade. Lamun geus garing mah eta teu bisa make batu, kudu make cai. Gitu. Anu ngopet ya gitu. Misalnya hayang biceun ye geus teu kuat. Dari kebon jati biceun di dinya. Nek obeng di imah arek kewe di walungan neangan walungan kabulu garing mah bisa. Make daun we geus. Ya. Make daun ulah kabulu garing. Lamun geus garing cai kieuna misalna atawa liang pengker kulut nengena eta teu bisa disucikeun ku batu. Berarti kudu naon? Kudu make cai. Wa alla yajiba an najsu ulah kabulu garing najisna. Lamun geus garing teu bisa disucikeun ku batu maka kudu cai. Wala yang takilan jeung ulah munah pindah najisna teh ulah ngalembereh. Ulah ngalembereh kade. Ulah ngalembereh lamun ngalembereh misalnya ya kieu. Cer kieu. Lamun ieu cai ngalembereh ka dieu, tah ieu geus teu bisa disucikeun make batu. Kita masuk ngalemberehnya. Ngalembereh lain saupul ka hareup. Lamun ngalembereh ka dieu, komo ka dieu nama kana kanyut-kanyut nama. Eta geus teu bisa dibersihan ku batu, berarti kudu naon? Kudu make cai. Wala yatro'a alaihi akharun anu salajengna eta najis ulah kadatangan ku najis anu sejen. Contoh ya. Misalnya urang teh geus BAB. Si A teh geus BAB. Ari geus beres BAB ya, manehna hayang kieu. Ari pas memboga anak keur hirup otomatis ngalembereh ka dieu yeuh. Si cai kieuna teh ka dieu kana liang pengker baseuh ieu naon liang pengker kakeunaan ku cai kieu di hareup, maka ieu geus teu bisa dibersihan ku batu. Kudu ku cai. Sababna berat atuh hese. Keur mah ieu najis, ayo kadatangan ieu liang urang keur mah dumuk ieu teh najis, ayo kadatangan ku cai kieu anu dihareup ka ngalembereh. Alewatan karung tukang hadir teh ka dieu we. Maka eta teu bisa disucikeun ku batu. Wala yujawija sobhatahu wa hasapatahu teh tan dieu contona. Ulah ngaliwatan eta najis kana bobokong ka dieu tah bobokong teh tukang eta. Tuluy hasapatahu teh hasapate gantar lalaki teh ieu teh ngabagelna ka hareup. Ieu gantar ngaranna ieu. Hasapah talamun ieu hareup ngaranna dakar. Helm teh dakar. Nah ieu hasapah. Nah ieu bagel panjangna pondokna bengkokna misalna hidungna bodas tah ieu ngaranna helm. Ieu ngaranna hasapah. Wala yusibahu ma'un kade ulah kakeunaan ku cai. Ngecret contoh model di walungan miceun. Di empang di Ciamis mah usum kene miceun dina empang teh. Tapi kaki warige nya di ditu empang di rumah di handap. Model di urang Cilamu di ditu nu miceun di dieu nu mandi. Di dieu nu miceun di Cibongas di ditu mandi. Di Ciamis mah kitu kene. Ari petir di Ciaren. Lamun hayang mandi teh kudu ka handap. Mun cara urang kudu ka dinya ka bakarna hayang mandi teh. Kadinya tak aya walungan di dinya teh aya empang, aya sirah cai. Sabab cai di dieu mah terbatas gitu. Dekeun sampai di loba. Tak pagelep-gelep mandi teh. Ari awewe mah di petir mah di Ciamis mah di spesialkeun awewe mah. Di spesial beda jeung lalaki mah dicurulkeun, rek marandi rek teu jor teuing penting ngaraji gitu kan. Beda jeung awewe mah di spesialkeun di Ciamis mah. Luar biasa. Tempat pangguna-gunana ngaji kobong panghalusna cai pang di spesial keunana beda jeung lalaki mah kobong pangbututna coba ya cai
kamar mandi di kamar mandi di kamar mandi masjid teh cai di kamar mandi kobok teh mimiti mah kudu kamar urang mandi cuman tadi itu mah Ciaren jauh jaba aya di dia ka bos badot mah kana tadi ngaleumpang mau anggur mau ieu mau ember jaba ember ge teu kaul meuli leng bet pusing dah awak berapa di ember leutik nya pada disabun eta geus make tambang make rapia we aja lepas anjing ember anak mandi mana anu lobok yo jarang banget itu aya cerita aya bajuan nyampe gininya itu neangan udah ketemu daweuh ngantri cicing heula daweuh geus mah sok jadinya miceun eta teh ulah kagunaan ku cai misalnya urang miceun dina empang ada lho empang mah nya ieu cai di anak urang miceun kan seperti peluru kalap bus tung kadang-kadang cai aya malik tinggal bres ka dieu aya besok aya gitu kan tah eta cai anu naon anu muncrat karena kotoran urang anu urang kahanap kali-kali kena kana liang dugur urang maka ieu geus teu bisa dibersihkeun ku batu jeung naon aya cai di dinya aya cai nu emang bagus sagala geus cai make cai wala yusibahul ma wa antakuna al-ahjaru kasalagalapanna kudu kabuktian batuna teh tohirotan anu suci ulah ulut make nya ulah ulut make batu ieu anu kanjeng paslon turudul wudu ijtihadun